memeh langit diciptakan ku Gusti, bumi diciptakan ku Gusti acan. Encan ayana naon cek Gusti Allah kuntu kanzan lam kuring teh simpenan anu teu kanyahoan ku sasaha rek anu nyaho aja cenah naon kakarak Gusti Allah hiji. Fa ahbabtu an uropa kaula mika hayang mika resep hayang dikanyahokeun bahwa kula teh pangeran nu mantak fa khalaqtul khalqa kuring ngadamel makhluk cek Gusti. Qabattum min nuri dicokot ti Gusti, dijadikeun lauhil mahfuz, dijadikeun aras, dijadikeun kolam, dijadikeun langit, dijadikeun malaikat, dijadikeun bumi, dijadikeunlah terakhir adalah makhluk. Ieu kabeh nu pertama dijadikeunna adalah nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai Allah geus dijieun kabeh, dijieun roh. Alamna bakal aya opat. Ieu urayan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dina kitab Asrar. Aya alam teh alam lahut, turun alam jabarut, turun alam malakut, turun alam nasut. Di alam lahut, alam wahdah, Allah didinya nyiptakeun arwah. Di stok arwah teh pisek daun teh geus aya di langit baheula, pipa ismeten geus aya, pi turmudieun geus aya, pi habibeun geus aya, pi kulaeun geus aya, geus aya kabeh ge, pi banseren geus aya, pi SBA geus aya, geus aya kabeh di luhur roh teh moal kurang moal leuwih. Turun ke alam jabarut, cak Allah di alam jabarut, hai arwah alastu birabbikum, lain teh aing pangeran sia, cak arwah urang baheula, qalu bala sumuhun ya Rabb, abdi teh ciptaan Gusti, Gusti teh pangeran. Nuhun cek Allah, percaya sia kabeh. Eueuh hiji-hiji acan anu minculak kabeh percaya bahwa pangeran teh Allah. Qalu bala sumuhun, Gusti teh pangeran. Hep. Cek Gusti Allah maneh bakal diturunkeun ke alam malakut. Sok ngobrol gara di alam malakut. Diturunkeun ti alam jabarut ke alam malakut urang ieu. Jadinya ngarobrol urang dikamanakeun bakalna ieu. Ke tungguan instruksi ti Gusti. Teu lila cak Gusti, wahai manusia, arwah keneh can manusia, maneh bakal diturunkeun ke alam khalqi, alam nasut. Tidinya maneh bakal diasupkeun ke awak. Tempat maneh di alam nasut di dunia awak bakal dibere mata, bakal dibere ceuli, cukup sakitu ge. Jangan inget ka kaula, jangan nyahokeun ka kaula. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Dibere mata, dibere ceuli. Cak Allah, hei arwah, maneh diturunkeun ke alam nasut, ditenden di jasad, dibere mata jeung dibere ceuli. Kade di jerona aya kolbu jeung aya nafsu. Lamun maneh engke nuturkeun sakahayang watek, sebab mata bakal dibere watek ku kaula, ceuli bakal dibere watek, irung bakal dibere watek, sungut bakal dibere watek, beteung, dubur, kubul, suku, leungeun kabeh bakal dibere watek. Ulah nuturkeun ka watek, inget ka ucapan anjeun qalu bala, tuturkeun kaula. Engke kaula bakal nurunkeun rasul-rasul jang nyampaikeun ka anjeun. Kumaha eta arwah diomong gitu, sumuhun Gusti, abdi janji bade nurut ka Gusti. Maknya abdi teu nurut ka Gusti. Heug ai kos kitu mah, cak Allah maneh bakal diturunkeun seperti eta
engke maneh bakal balik deui ke alam malakut. Lamun bagus maneh ditarima ku para malaikat naik ke alam jabarut, aslina deui engke maneh lamun bisa ke alam lahut kukula bakal disadiakeun engke bakalna sorga. Lamun maneh teu bisa suci teu bisa murni maneh bakal disadiakeun neraka. Siap henteu maneh arwah? Oh siap. Pak Ismet ke hari itu siap, SBG siap, Ibu Atut siap, siap kok. Eueuh nu teu siap.